Pae hiji mung tinggal
Pemirsa SMTV masih sareng simkuring Mia Sugiyarti dina acara Banda Urang. Nah, namanya kapidangkeun lagu Anak Hayam simkuring di dia tangtosna masih sarengan ku Bapak Yana. Mun Bapak, tadi ngeunaan proses latihan, Pak. Tangtos kan sadaya anggota teh kagungan kasibukan sewang-sewangan. Kanggo nangtoskeun waktosna. Memang program latihan samingon sakali gitunya. Namun tadi kendalana kumargi anggota teh rupi-rupi seueur kagiatan nya kadang wis koordinasi we diwawar kinten-kinten malam minggu ayeuna tiasa henteu misalna. Upami seueur nu aya nu teu tiasa tapi kan cepenganana misalna kendang. Tapi urang kan gaduh anggota teh nu tiasa ngendang teh teu saurang. Aya deui gitu. Oh berarti dina proses ge Pak anu misalnya contohna anu tiasa nyepeng kacapi diajar oge kendang diajar oge badi teranu sanes gitu Pak. Mohon laras gitu. Jantan sadayana ka ieu lah supados tiasa gitu. Mohon. Oh mohon. Oh prosesna jantan sapertos gitu. Nah, kantos aya kendala teu Pak? Misalnya dina grup ieu gitunya. Kendala aduh ieu kumaha carana sangkan latihan teras misalnya teh tapi anggota nanti teu tariasa wae gitu Pak. Kantos teu sapertos gitu. Sama anggota umumna mah tos tiasa alami dah gitu. Tos tiasa alami mung paling nangtoskeun waktos wungkul nu kendala teh hoyong kompel sadayana teh. Tapi kan tadi teh sanaos teu kompel sadayana tapi waditra teh tos aya nu nyepeng masing-masing gitu tiasa. Oh, sapertos gitu tah geuning pamirsa. Nah, pami bade minton. Disayogikeun waktos kanggo latihan heula atau napi entos lah prung we sadayana tos pro gitu tos tariasa gitu, Pak. Henteu upami bade aya gaduh job lah istilahna nya gaduh panggung. Tetep kedah latihan heula. Kedah latihan heula mohon dikompakeun. Latihan din upamina tanggal sekian orang manggung tah dua dinten satu asana orang latihan heula gitu diasakeun. Kalebet juru kawihna sadayana gitu nya. Upami wayangnya dalang latihan kedah latihan heula. Mohon. Pami manggung Pak kanggo sanggar ieu utamina grup Celempunganna gitu nya. Paling tebih manggung ka palih mana Pak? Ka daerah Majalengka terus ka Garut. Ka Garut mohon ke Lewo ke Sukamaju itu sering kadang kawis gaduh pasar nyalira gitu aya daerah ieu anu dipikar resep teh ku daerah ieu misalnya. Jadi manggung ke Garut ke Majalengka. Pami Celempungan biasana ti daerah mana Pak? Nu seueur nu minat. Saleresna Celempungan itu ngerintis mensiasati saleresna mah teh. Kumaha teh Pak? Janten kan ayeuna paminanggap jaipongan lengkap gitu. Teu tiasa mirah sih gitunya. Tangtos teu tiasa mirah. Nayagana seueur gitu nya Pak. Nayagana seueur terus konsumen oge anu nanggap aduh cenah awis. Katambih ku ayeuna mah organ kan ngangge tiasa ngangge gamelan Sunda gitunya. Tah janten Celempungan nembe sababaraha ieu nu nanggap mah gitunya. Ieu dalam rangka perkenalan lah. Ternyata ka masyarakat teh tah geuning ku Celempungan ge tiasa kanggo nayub da kumaha tepak kendang gitu kan. Janten ieu mensiasati supados biayana teu ageng teuing teu awis teuing gitu. Alhamdulillah tapi tos aya 3-4 panggung anu nanggap Celempungan. Oh janten ieu teh enggal grup Celempungan teh Pak. Mohon. Nembean gitu ya. Mohon Celempungan mah. Mung tadi katawis nu minton teh aya murang kalih oge Pak. Sanes murang kalih atunya anak muda nalahnya. Mohon ieu ge ngahaja janten naon namina teh regenerasi gitu. Janten tadi anu sepuh anu tos ieu di aping di naon di anu anom teh sina ieu lah. Janten ke turun temurun gitu kan. Janten sengaja alhamdulillah tapi aya oge anak muda anu resep kan. Istrina aya teh Pak? Kulan? Istri juru kawih misalnya kanggo juru kawih. Istri aya mung kamari udur bulan sababaraha ieu aya istri anu di SMK gitu. Oh masih sakola keneh berarti. Sakola keneh di SMK. Sapertos kitu tah geuning kitu pamirsa. Janten penasaran ka lagu anu salajengna apa tangtos urang sakseni salajengna aya lagu Kawaas. Sumangga pamirsa wilujeng nyakseni.
masih terangkan kenyas napuju kawan di mana maemun panggih mua sudah bareng kurang panggang kasoto ngadeg dititipkeun nalamunan lin beunang hinggakeun letih nitip jalan anu barana singgehan cinta teh cipun rasa jadi gelintang napuju alang urang tua silih piring oh hadirin silih piring oh hadirin kapayun nama macam punya wang mangsa tukang waktu ke padu duaan silih simbah buka dada kan tresna tayakan datang ci ibu nerang ngagenclang lir benang tinggalkan peting kantun bentang nu baranang kantun bentang nu baranang cinta teh nu ci ibun mutang terang ngagencang napuju kamelan nu salawasna mependek ku harepan gorengan ku harepan gorengan dong ngagiri mun bareng urang apa angkat kasuno pakeun dititipkeun lagunan
asa jadi kalindeng napujukan alian urang tua silih diri silih pilih ku hari